Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Safinah wa Kasifatus Syaja. Bari nyuhunkeun ditiasakeun sareng dibarokahkeun kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat alit ageng Allah di dunia sareng di akhirat ka sadayana makhluk. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparin nikmat alit Allah di akhirat tungkul ka sadayana mukmin. Alhamdulillahilladzi wafaqa man syaa min ibadihi li adai afdhalit ta'ati. Alhamdu ari jinis puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah. Alladzi wafaqa, alladzi tegasna zat, wafaqa anu maparin taufik itu ladzi man kajalma, syaa anu parantos ngeresakeun itu ladzi min ibadihi ti pirang-pirang hamba na itu ladzi li adai afdhalit ta'ati pikeun ayeuna nyumponan kana pirang-pirang kautamaan taat. Wakti sabi akmalis sa'adati sareng nyumponan pirang-pirang pikeun ayeuna ngasab kasampurnaan kabagjaan. Wa asyhadu sareng nyakseni kaula an kana saestuna tingkah sareng kalakuan la ilaha illallah. La ilaha eta henteu aya deui pangeran anu wajib diibadahan iku maujud illallahu angin Allah. Al-muttasifu anu kasifatan itu Allah bijami'il kamalati kana sakabeh pirang-pirang sifat kasampurnaan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat. Wa asyhadu sareng nyakseni kaula anna sayyidana kana saestuna ari Gusti urang sadayana Muhammadan tegasna Kangjeng Nabi Muhammad abduhu eta janten abdina Allah wa rasuluhu sareng janten rasulna Allah afdhalul makhluqati anu janten pang utama-utamana pirang-pirang makhluk. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu sallam muga maparin rahmat saha Allahu Gusti Allah wasallama alaihi ka Kangjeng Nabi Muhammad wasallama sareng muga maparin kasalamatan Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad. Wa ala alihi sareng ka keluargina Kangjeng Nabi wa ashabihi sareng ka pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi. Al-anju min nirati anu disarupakeun kana pirang-pirang bentang anu pada nyaangan. Salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat. Salatan kalawan rahmat wa salaman sareng kasalamatan daimaini halna pada langgeng duanana itu salatan wa salaman madamatil ardu madamat salagi langgeng naon al ardu bumi was samawat sareng pirang-pirang langit. Amma ba'du anapun ari saba'dana maca bismillah alhamdulillah sholawat sinareng salam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fayaqulu maka ngandika saha al-abdul fakiru hiji hamba al-fakiru anu banget mika butuh.
itu abdun. Al-mudtarru tegasna anu banget mika butuh itu hiji hamba teh li rahmati rabbil alim al khabir. Rahmati rabbihi kana rahmat pangerana itu si hamba abdi teh al alimi al khabir anu maha uninga al khabir tur anu banget waspadana. Li kasratit taksiri wa masawi li kasratit taksiri karena loba pirang-pirang gagabahna wal masawi sareng pirang-pirang kagorenganana maksudna itu tujuan kahartos nyaeta ku katawaduan. Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi tegasna Syekh Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Asy-Syafi'i anu bangsa Imam Syafi'i apane madhabna. Al-Bantani anu janten orang Banten. Apane ikliman pajah-jahanana At-Tanariyu orang Tanari. Apane manusiaan tempat tumpah darahna. Wadaron sarang tempat linggihna. Ghafarallahu dzunubahu ghafaro muga maparin. Ghafaro muga ngahampura. Saha Allahu Gusti Allah dzunubahu kana pirang-pirang dosa perdosaanana itu Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa sataro sareng muga nutupan Allah fi daraini di dunia sareng di akhirat. Uyubahu kana pirang-pirang kaaibanana itu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadhihi taqyidatu nafi'atun. Hadhihi ari ieu taqyidatun eta pirang-pirang tulisan nafi'atun anu manfaat. Insyaallah insya'a upami ngeresakeun insyaallah Gusti Allah taala anu maha luhur Allah. Alal mukhtasari kana hiji ringkesan al mulaqqabi anu dingaranan bisafinatin najah kalawan ngaran safinatun najah fi usulid dini wal fikhi dina usul din wal fikhi sareng ilmu fikih. Li Syekhil Alimi Al-Fadili Salim bin Samir Al-Hadrami. Li Syekh kagungan karangan Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami di Hadraul Maut. Apane ikliman pajajahana wal Batawi sareng Batawi. Apane wafatan tempat aina pupusna. Nawwarahullahu dorihahu muga maparin kacangan saha Allahu Gusti Allah dorihahu kana kuburanana itu Syekh Salim bin Syamil Al-Hadrami. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tutammimu masailahu tutammimu sareng nyampurnakeun masailahu kana pirang-pirang masalahna itu perkara. Wa tafukku muskilahu sareng mecahkeun itu taqidah muskilahu kana pirang-pirang hiji masalah anu hararese. Wa tufasilu sareng misahkeun atanapi ngafasal-fasal
ieu kitab teh mujmalatan kana hiji gemblengan wada'tuha sareng ngarang kaulaha kana ieu takidah litakuna pikeun supaya kabuktian itu takidah tazkiratan eta jadi pitutur linafsi pikeun diri abdi walil qasirina sareng kanu ayeuna jalmi anu pondok pikiranana misla min abnai jinsi misla min abnail jinsi misil kaula halna tina pirang-pirang ayeuna jenis kaula adegan kaula wasamaitu sareng ngangaranan kaula kana ieu takidah kasyifatus saja kana ngaran kitab kasyifatus saja fi syarhi safinatin naja dina nyarahan kitab safinatun naja ieu nu di luhur disebatna matan teras diperjelas dina ieu di tengahna disebatna syarah matan kagungan Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadramiyi ayeuna syarahna diperjelas ku tegasna Syekh Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa awda'tuhu bitarajimi wa awda'tuhu sareng mertelakeun kaulahu kana ieu kitab teh bitarajimi kalawan pirang-pirang terjemaah bil fasli kalawan fasal wa ghairihi jeung liana itu fasal iktidaan bi kitabillahi ta'ala ngawitan kalawan kitabna Allah ta'ala anu maha luhur Allah fi kaunihi dina kabuktian kitabna Allah mutarojaman anu diterjemahkeun mufassalan tur anu dipisah-pisah suron kalawan sasurah wali annahu sareng karna saesuna itu terjemaah ab'asu ngutus kaula ala darosi kajalma anu ngadaras wa tahsili sareng ngahasilkeun minhu tina itu mutarojiman wa akhamtu sareng ngabuskeun kaula fihi dina ieu kitab fasla siyami kana fasal siam bagian puasa insyaallah pamingersakeun insyaallah Gusti Allah ta'ala nu maha luhur Allah liyazidan naf'i pikeun supaya tambah kamanfaatan alal awami ka pirang-pirang jalmi awam biaunil malikil alami kalawan pitulung Allah anu ngarajaan al alami tur ayeuna banget uninganana wa ja'altu sareng ngajadikeun kaulahu kana ieu kitab kahayatil matani sapertikeun tingkah matan ma'al syarhi sarta nyarahan fil musyabakati dina pada panyarukna litawafiki pikeun supaya ngakuran naun suratul far'i rupana ena cabang suratul asri kana rupana nu jadi pokok fa inna syartul murafiqati
maka saistuna ari syaratna rerejengan al muwafiqati anu silih akuran nas'aluhu nuhunkeun kaulahu ka Gusti Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ayyu'inuna kana yen muga nulungan Allah na ka urang sadaya ala ikmaliha kana kasampurnaanana ieu taqidah wa yubashira sareng ngabungakeun Allah al asbaba kana pirang-pirang sabab iftitahiha dina kawitanana ieu taqidah waqtitamiha sareng panungtunganana ieu taqidah wa ma sareng kana perkara hamalani anu parantos mikul nika kaula ala jam'iha kana sakabehna ieu taqidah al arja'u da'wati rajulin pangarep kana doana hiji pameget sholihin anu soleh itu si rajul yantafi'u anu ngalap manfaat itu si rajul minha tina ieu taqidah bi mas'alatin kana hiji masalah fayaudu maka balik naon naf'uha kamanfaatanana ieu taqidah alayya ka kaula fi qabri dina pakuburan kaula li hadisin karena ya hadis idza ma tabbanu adam in qata'a amaluhu illa min salasin wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan aya barokah tur manfaatna pikeun urang sadayana anu ningalan kana ieu channel anu mintonan kana ieu channel anu ngalugoh kana ieu channel mudah-mudahan aya barokah tur manfaatna pikeun urang sadayana. Teu sim kuring hapunten dina seueur lafadzna i'robanana barisna ngahartosanana muga-muga anu ningalan anu kakuping anu mintonan mugia tiasa ngalereskeunana tapi ba'da ta'ammul. Sekali deui hatur punten kasadayana mudah-mudahan aya manfaat tur barokahna ka urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah dilajengkeun kana bahasan lugoh anu salajengna hancana duika anu nembe. Wallahu a'lam bishawab.